pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh sadesa dikumpulkeun di lapang. Ceuk Bapak Lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan. An aya hiji saurang belah kenca. Duh dipuji wanian ieu mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duh atuh da dipi urang ngupun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji wah ieu jelema wanian. Teh sieun ku pamajikan. Maneh kunaon di dieu? Duh da dipi urang ngupun bojo. Heuh sia ge ka itu. Aduh, tai dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu kitu. Heuh da bener-bener ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Kapan urang teh ngahibur jelema. Pan aya awewe nu banci teh meukeun kitu. Bang, ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Nyo bener, ngucek-ngucek teh ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk, hayu. Ber, kayak teh ayam itu bokon. Kucek-kucek tai ku bokon. Nyaho. Layak happy ya si awewe lalaki teh bego. Lalaki na belegung main jorok yuk, hayu. Dar ngucek-ngucek tai ku leungeun. Kayaknya udah saatnya kita main jorok. Kajeleng kan mencubluk. Nyaho. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Duh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah menjadi riwayat lalaki jeding ku pamajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam Minggu caang bulan keur perduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awena teh, "Lu daripada gini kita nyanyi dong." "Boleh. Ai gorowok teh maju tang-tang. Nanging malam Minggu sararea atuh kalaluar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh iya celegung. Romita Beauty. Monorjang. Oh. Ay, lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu gentol. Cek awena teh mantau sia. Suli aing dideketan ku sia. Teken ieu sia materai. Geus met dia jeung. Ya, di atas materai kita pernah teken. Lain malam Minggu. Aduh, da eta mah. Paneta nu bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Rada keuheum meureun. Ciwit ku gegep. Ieu lakina teh nyeri koplok. Apa leutik teh sia mah kurang ajar aing geuleuh deuleu sia ai ger terame. Wah, itu malam Minggu jeung ambulan, jeung hansip ngariung. Perkakas alat-alat tukar itu banyak tak? Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam, pendengar, dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh.